Dek, tolong beliin rokok ya. Ya, Mang. Ini uangnya beli rokok setengah ya. A few moments later. Ini Mang rokoknya. Ya, Mami. Iya, dia keudut dengan sapotong. God, Nah, ada yang ngebejan tuh. beja kumaha? Wah, nya. Ada yang emah, erek pencairan. Duitnya teh, erek diinjem-injemkan, sahabat nu butuh, ditanyamperkan. Oga menang gede sana. Oh, yang mana kitu gede meren. Kebeneran ya, aing keur butuh Dek butuh tuh. Oh ya saroba masalah butuh malah ngaco. Jangan. Jangan modal kandang embe euy. Dek teh nanje. Ari aing mah, jangan sumur. Can boga sumur di imah teh. Ayeuna keur heset cai. Mandi-mandi bae ge kudu ka karoya. Ngising kudu ka karoya. Sieun didolokeun ku batur. Dibalik bae mandi di karoya, ngising di karoya, nya meureun mandi cai. Nyalain kitu maksudna. Piraku aing kudu mandi cai teh nya bau meureun aingna teh. Lain kadinya lain. Aing ngising ejeng mandi mah geus puguh beda di tempatna. Oh, nyongan cenah. Mandi di karoya, ngising di karoya nya mandi cai ta. Aduh, aing mah ye geus kolot-kolot teh. Hese pisan pamikiranna ye ka endi ba mikirna. Tuh, geus gandeng ke mun sarua butuh mah. Hayu ang tangan bae wae ayeuna. Ayo ke sono sampeun ke mana yuk? Ayo. God, wah menang duit tinding ya? Nyao aing cek mana? Karek-kareng deh nya. Hah? Karek-kareng deh. Erek ka wae ye. Nya ayo aing karek ka wae ya. Henteu lah aing make lempang bae dua anjeung ki jenggot. Ya Ki. Ya tunggu situ mau. Ki, atuh ditinggalkeun aing Ki. Arek duaan lempang. Awas teuing ki jenggot teh aing ditinggalkeun. Wangko. Ya teh wae ya itu. Hoi itu teh wae ya. Ya, urang teh wae ya. Wae. Lainna. Wae. Tuh bener. Ayanan kita di nama aing teh rek ka imah wae. Kitu ayanan. Pun aya perlu kapanggih di jalan ayeuna. Ayo atuh ngobrol di ditu bae tuh. Wah, ieu embe selesai ngobrolna. Kayaknya sabenerna aya naon wangko. Kuning kieu nya wae tadi teh aing teh kapanggih jeung si Emis cenah ge. Wae teh rek minjemkeun duit cenah ge. Jaba aing teh teu kudu mayar. Oge nya eta na wae ya kitu teh. Kela wangko ari wae engko teh naha? Iki aing dibejaan ku si Deje wae. Heeh. Cenah wah ya perlu duit cenah diinjem-injemkeun gitu. Ya selalu aing ge butuh duit teh wae arek ajang ieu aing rek di kandang embe. Arek miara embe lah aing embe loba gitu, arek ngabibitkeun embe. Ai sabenerna mah aing wangko teu nginjemkeun duit teh. Ngan aing masih emis karunya. Butuh jang modal cenah teu boga duit nya geus ku aing dibere jang modal kitu. Berarti aing bakal dibere gitu mah. Sabaraha butuhna?
Ya 10 juta lah. Atuh gede-gede teuing. Cing, apa yang nyin kandangna, yang mulian bena. Ai walangko Kayaknya 5 juta kuning ge jang modal dagang. nyang geus, pada terus terangnya. Ai kami teh ayeuna mancan nyekel duit teh. Paling cairna teh isukan. Mal bisa ayeuna jadi kami mamerena teh. Nyai masalah engkena mah gampang lah aing keur loba duit aing teh pan nyaho sorangan. Ahli sodako, ahli ibadah umroh bagi 8 kali aing teh. Percaya? Ya, Bulan kamari aing babagi arit balik umroh teh. Kumaha tah da cairna isukan. Oh nya, kumaha got? lah ya. Menurut dia urang mah anu arek ninjem nya kumaha nu boga duit bae wae ayeuna lah. Kitu malah kumaha isukan berarti lamun isukan teh aing ka dieu deui kitu aya. Heeh. Isukan mah cair. Kena isukan waya kumaha aing kejeng-kejeng got ka dieu na. Punya entong isuk-isuk depan bisik aing teh nyairkeun teh lila. Aing teh raris ku hari isuk mah. Dewek maninggalkeun aing ku tegana. Iya itu sih diajak ke walang kok. Tata da gara-gara nama ngajak ke Ki Jenggot. Aing mah teh ngajak kita kapehan paning ge. Ya buktina aing ditinggalkeun. Ayo got lah, urang ngomong baik dang geus perlu nage ka wayana ge. Nah, ayo. Ah, Kopi nih, Dek. Aduh ditinggalkeun deui aing. Emang geus.